Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, wilujeng tepang deui sareng abdi anu bade masihan biantara pikeun olahraga. Puji sinareng syukur, hayu urang panjatkeun ka Gusti Allah nu Maha Suci, anu parantos maparin kasempatan ka urang sadaya anu tiasa ngempel dina ieu kaadaan sehat walafiat. Para hadirin, dinten ayeuna abdi bade ngadugikeun sababaraha kecap ngeunaan pentingna olahraga. Unggal jalma pasti hoyong awak anu sehat. Jadi, olahraga mangrupa kunci anu penting pikeun ngawujudkeunana. Olahraga tujuanna henteu pikeun kesehatan fisik wae, tapi oge kesehatan mental. Olahraga mangrupa kegiatan anu hade pikeun awak jeung ningkatkeun kesehatan. Manfaat tina olahraga nyaeta nu kahiji ngontrol berat badan, nu kadua ningkatkeun metabolisme, nu katilu nguatkeun otot, nu kaopat ningkatkeun kinerja otak jeung sajabina. Ku kitu olahraga lain pikeun kesehatan wae, tapi pikeun kesehatan mental oge. Hayu urang jadikeun olahraga jadi bagian tina gaya hirup sehat. Sangkan awak jeung pikiran tetep sehat sarta bisa ngahontal kabagjaan. Sakitu biantara tisim abdi, hampunten bilih aya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.